Mbak bet ke nggak itu pijar lah yang lawan para ruas capek semuanya. Nikmatnya isuk-isuk mah ngopi, yes. uh Woi, mau naon teh jelema teh isuk-isuk masuk ka dieu. Mau naon wa? Atuh ya, Mana teh? ngejual yeuh. Sahanya? Nah, kamu nyebutkeun usaha, pokona mah anteur ya. Wah, bisa terbalik aja wah curiganya. Anteur si itu kayak kamari ngejual si Hendrik 200 kieu. Naon teh jual naon kitu patut? Ye laku, mata aing ge mawa ieu. Korompong eta mah laku moal. Lain si itu ke 200 kamari ngajual. Ngejual ke saha itu? Hirup keneh teh teh. Teu nu ieu mah. Nu si Hendrik hirup mah bari aya bungkusan keneh. Oh, tuh naon teh 300.000 ge da aya dusan kene, ieu mah naon korompongnya laku wa butut kitu, di jarian mah remang mulungnya. Mana menang mawa itu Cidolog jauh-jauh teh di Pangul bae. Ratuk angeun oge aing. Mau ke korompong butut ngadon ka arek dijual. 200. Najis teuing ah, pegah eta. Mun di 8. Tek itu karatan kituna nya laku moal 10.000 paling ge. Arek mana 10.000. Mbaknya 10.000. Nu bener itu aku 10.000. Kan udah geus buut tuh temoan buat rumah urang keneh tersebut teh aya dusan keneh da buat teh. Gimana? Oh, kok kalau mau butut ke di bawah ka dieu capek-capek deh kah. Mbak bet ke nggak itu pijar lah yang lawan. Nyalaku moal. Sudah jauh ente mawa teh capek-capek meureunang. Itu nah apa sebenarnya anu lah kumaha. Di mau ke korpong butut di bawah ka dieu coba tuh bolak. Gua gawe guys bicin-bicin gitu juga. Mau kitu capek-capek. Dih. Para ruas teh capek semuanya. Tadi mau kitu patut capek-capek. Ripuh ya. Betul mah dengan akuan nu kitu walain nu kitu patut teh menyalaku nu kitu mah. Di mana bieu mawanya? Tolong. Nu kitu. Berapanya teh aku sih 200. Tutong leweh wa. Ieu, ieu mah kaleweh ja. Capek aing mangul teh. Geus lah. Tah, udud mah tah. Kop. Tah, ya udah dah.